sangkeun emutan geulis mangpang muntun ayeuna salira teu acan lepas tina pangkonan mamah jeung bapa. Dicandak ku mamah ku bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ngadeg-kadeg ka dikawitanana di dieu sok. Kembang Tanjung Lugu Mulung Nadawi dikalih perhatosan tisadayana acara adat narasareng siraman nugelis Neng Sri Wulan Febrianti didedel ku Sanggaryasti Purnama Dewi Rias Make Up Wedding Rias Make Up artis oge sabaraha vendor simkuring video ti Mister Mediagraph sareng foto oge sami ti Mister Mediagraph oge tenda ye disanggakeun ka Rahayu Audio Sound System Dekorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi jisim kuring nu dihormat, sakeun ka Allah Subhanahu wa taala wirahing dina santen ieu samantena urang parantos tiasa ari umum tulung jonghok pamprok sejana sadi ciri wanci nu jadi geulis anaki Sri Wulan Febrianti moal tiasa dipondah karsaning Allah sok sanaos ingkang raka anu syariatna mayunan gumelar ka alam dunya tapi hakikatna jodoh pati bacet cilaka eta arasiah mantena bageun anak king nu dipikanya dipikaulas kasih ku bapa jeung mama geura mekar geura ligar tina pangkonan nu jadi kolot insyaallah kasampurnaan hirup kabagjaan hirup salira bakal tinemu rahayu balung walag getih sakomo di dieu subhanallah alhamdulillah aya caikanya kaulas kaasih tinu jadi bapa jeung mama dua anak nganteng mayang kasalira bapak sakadapan kali hadiah bapak so sak ngarendeng sareng mama bager anakin ieu caikanya kaulas kaasih sok cepeng ku mama jeung bapak kuduaan insyaallah sejak nyampuran cai nu terus disayogikeun saraya singa bersihan lahir batin tekad ucap lampah dina rumah tangga salamina aya dina ginuran rahayu Ginanjar kawilujengan. La ilaha illallah anu maha tunggal Gusti. La ilaha illallah anu maha tunggal Gusti. Pangeran raga jeung sukma nada pangaping pangjaring nada widika ilahi acara rek dikawitan didinya bapak ayahan juang beureun ayahan juang teh wates heuleut nepi ka dieu tanggung jawab nu jadi bapak jeung mamah bakal anggesan kasih neng kembali gitu eta hanjuang gerak cabut ku bapak mangga hanjuang alihkeun insyaallah dialihkeun tanggung jawab salira enjing kacaroge na nu geulisnya eta cek Tata Tria Herjiana tambihkeun eta kana cai anu parantos aya bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil cekak sakadapan si neng sareng ku mamah sareng mamah sok rada di kamera genis rahayu balung walagri getih bapak karena itu rahayu balung walagri getih kanggo salira alhamdulillah kahormatan kanggo bapak kanggo mamah sumangga linggih dina kursi pelaminan mangga bapak sareng mamah ngalih-ngalih ditu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mah sareng saraya kulawargi parantos aya di pelaminan. Piraku geulis idek rek tanpa doa restu tinu janten ibu ramaku anjeun ngadeg bageur urang nepangan ibu sareng bapak saya dikawitku bismillahirrahmanirrahim urang ngabujeng ka mamah sareng ka bapak anakna sakedap mangga. Agak hadis bisa. Kita kantun di sakali deui keun cek bapak ge saliring dumadi saengkak sapari pola urang kumambangna pangersana geulis urang dar mangarencana tapi Allah Subhanahu wa taala anu nangtoskeun teu balik kitu bageur hapunten nembe anu dipikahariwang ku bapak kajadian geulis tong salempang tong hariwang urang nepangan ka mamah ka bapak kalih kadang wargi anu ayeuna subhanallah parantos aya di pelaminan tempat anu bakal jadi saksi salira bingah dinten enjing oge salira seja mungkas mangsa agasan dikawitku bismillahirrahmanirrahim antos sakedap bageur anakna di putra anu sedaya mampang hantunkeun nyumpun tanpa doa restu tinu janten ibu ramaku anjeun dikawitku bismillahirrahmanirrahim urang nepangan mamah jeung bapak bageur prung ngeleng-nengkung anaknya putana kabu dedeh gelis dedehnya ulang teh kanya bapak nya tegas samina duh anaki nya pisan hamopega gelis anaki ulah geura tetep ku hidup saha payeunan anjeun bageur tingali tanggah sakadapan tetep mama ieu bapak moal aya ulang gumelar ka alam dunya tanpa sareatna indung jeung bapak ida bageur gelis anaki ulah urang nyoreang sakedapan ka alam ka tukang mangsa lawas duges laas salira dikandung dipikanya dipikawelas dipika asih pun jadi mamah lahir jeung batin mangsa dina kandungan sabulan 2 bulan 3 bulan jadi indung geus ngarasa lanjung sasatna ngakandung hidup lain barang anu enteng ugihan deui dina wanci 3 bulan salira dina jero kandungan nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyeng
5 bulan 6 bulan mural jeung sebab 7 bulan numpuk di 8 bulan geus anaki nu jadi hidung kasih sak lahir jeung batin teu makaning batin geus anaki numpuk di 8 bulan hidup alhamdulillah dugi kawanci cerita hidup mepeskeun kasih terpenting nu jadi indung yang getih hidup gumelar ke alam dunia kesana derajat saha anu dipareskeun ka nyeri ka peulih teu ditolih iwati salira kumaha ulan salamat kumaha ulan mulus rahayu kesana derajat getih burah bareh salira dirawu dipangku digalentoran dipikanya dipikawas dipika asihir nanggeuy endog bebereuna geulis anaki nu jadi bapak wanci harita ngumandangkeun kalimat thayyibah adan anu monggara kana pangdangu hidup sangkan hidup jadi jalma anu salamat lahir batin subhanallah hidup dirorok diatik dididik nepi ka kiwari hidup mah moal ngarasakeun perjuangan menjadi indung jeung bapa hayang ngagedean anak menjadi sagede kieu karasa keluh kesah anak bageut tapi isukan bakal ninggalkeun ieu wewengkon salira bakal dipimili ku hiji jajaka jenengan Tata Tria Herdiana mamah bapak ikhlaskeun ngan bageut memeh hidup jauh lumampa memeh hidup nyorang alam rumah tangga mengpeng aya payun sarir neng rada ngageser sakedik mamah bageut ka ditu bageut geura kadalisan kali jadi mama ridallahi ridal walidain wasuhtullahi bisuhtil walidain geura pentah pangampuranna geura pentah doana ku kadalisan bageut anak sok kurang kadalisan Mama sembahan abdi lahir sareng batin abdi hampunten tina sagala rupi kalepatan hatur nuhun mama atos ngarorok ngagedekeun ngatik ngadidik abdi dugi ka saageng kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima mung saukur nyesahkeun bae sanaos kitu hapunten abdi doakeun abdi mugia aya dina kabangcaan salamina Neng putra mama doa sareng pangampura mama moal kudu dipentakeun mama ngarorok ngagedekeun hidup ikhlas ridho pisan geulis jung geura rumah tangga jiga laki rabi geura ontal kabagjaan hidup lahir batin kumaha mah didoakeun pisan geulis geulis anak bulan kadang ku salir nu jadi mama ngarorok ngagedekeun hidup ikhlas pisan teu hayang dipulang tarima teu hayang dibalas jasa naon nu dipikahoyong ku anjeunna iwati hiji nyaeta salira hoyong cakeun bager lulus banglus surip waras bager anaki jadi aya lawan beras sok cara kenalahunan hidup pancongkeun emotan bager nuhutkeun katerangan sawarga aya dina handap pendak pasampean ibu hidup ieu dapat sampean kana perjuangan keur ngagedekeun hidup berat sangat bager sok simpen dina lahunan hidup cepang sakdapan getarna rasa menjadi indung kan jadi anak wanci ieu dapat sampean jadi saksi buka sabaraha 10.000 lengkah ngabehaan hidup tapi kasagede kieu salirang bagja mamah jeung bapak sarehat jarang kene bageut ieu aya cai kembang doa cai suci panglokat raga jeung sukma
gerak sandakan kuhidat, gerak wasuhkeun, gerak bersihan dan pasangkan mamah. Mudah-mudahan janten wasilah bersihna dosa kalpatan salira. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kasadira Gusti abdi sumaratina kaweningan ati patra jalan hadapna geus dampalna sok diusaha ieu dampal mamah hidat insyaallah janten cukang lantaran nyalamet alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah parantos bageur dilahunkan ke tidak masuk ka sabarang lami tidak lahun ku mama lajeng bageur di aya di sahwangi aya seseungit sok sakedik diseungitan dampal sampean mama kali dia bageur ieu di sahwangina mudah-mudahan ieu panyeungit sing janten seseungit dina kahirupan hidup jaga dina rumah tangga alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah cekap bageur lajeng lungsurkeun dampal sampean mama sok lungsurkeun deui hatur nuhun mama insyaallah bersihna syariatna dampal sampean nu diwasuhkeun ku sarira hakikatna insyaallah bersihna kelopatan sarira kang janten mama nyeuh dina lakunan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Mama abdi hapunten duh mama nu ninggali ampunan anu kasuhun ti doa anu diseja rumaos abdi tarobe seueur ngajahitkeun mama ampunan anu kasuhun ti doa anu utami cekapna dirangkul mama sok karewaskeun kana sepi mama ya abdi bulan putra mama naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun teu aya dina pangampura nu jadi indung abdi cilaka hatur nuhun mama tos ngagedekeun abdi teu acan bisa ulang tarima mugia mama sing damang sing sehat biasanya siang abdi rumah tangga ayeuna kabagjaan disuntaan mah tarang si neng jung bakir anaki didoakeun ku mama sing panjangna tara lakon ulah kasmaran nyaki caritan. Subhanallah atas bakir sifat lawan bodasna ngalih kan jadi bapak saperjuangan jeung bapak emut pikir leutik anjeunna sami duku lupa nyawa ngabelaan hidup berkaler berkidul eueuh deui nu dibelaan teh nu jadi anak ayeuna sarira geus dewasa hiji deui Pak Nis wariskeun kan jadi putra nyaeta ngawalian sakumaha dina katerangan yen lamun urang gaduh putra istri warisan anu terakhir nyaeta ngawalian geura tikahkeun geura laksanakeun paniatanana insyaallah dina dinten enjing bakal laksana geus anak ingeur nyarios anu janten bapak sok cu Bapak dinten enjing abdi bade nikah ka Atata suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundut ka pangresa Bapa kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia Bapa ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan doakeun abdi mugia janten keluarga nu bagja di dunia dugi ka akhirat jaga. Anak ing geulis neng pemundut tidak mangga ku bapa bade dilaksanakeun tidak bade ditikahkeun ku bapa insyaallah diwalian langsung jeung bageur gerak hidup lalaki larapi mugia aya jodoh ti Allah kalayan bagja ti dunia rawuh akhirat tongnya bade diwalian ulah ngawakilkeun pangis engke bakal dipandu ku panaki teu aya wali wakil ku sarira
insya Allah dasar ramah cek pelejag oke masih kene cangker dina Sumarios masih bedas gelis anak ini semangat ia lawan bedas jadi sanak kenal hidup sanak dampak sampai nama hidup niatan ikhlas ia dampak sampai Bapak Salira subhanallah perjuangan duka nepi kemana sok sandakan saya kembang Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah baroya astagfirullah minal khotoya maghfirli dzunubili wali walidayya warhamhuma Allah. Mudah-mudahan ibu dan maaf dipikanya dipikaulas dipika asih sami sareng anjeunna dikaulas dipika asih ka abdi dikawin ari bumi rasa ageuntir lajeng disahwangi bager sakedip sok samikeun ka mama hidup ka bapak ka mama hormat dilawat ulah dibeda-beda sanajan bapak mah langka nimang hidup langka patepang sareng hidup bilih nuju usaha tapi hanya nama sami bager alhamdulillahirabbil alamin dilungsurkeun dapat sampai lajeng sepong panangan Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Duh Bapak diapunten lahir jeung batin, duh Bapak diapunten lahir jeung batin, apunten abi hapunten. Sekat bagai dirangkul bapakna, bapak ya abi bulan putra bapak kesesatku abdi repotku abdi. Apunten lahir batin hatur nuhun perjuangan bapak kago abdi kapan bisa gelis ulah jimat bapak lahir jeung batin didoakeun jeung nyacu sing nanjung umurna nambah darajatna tebih bari rumah tangga mugia nyaga kabacaan disumpah aku bapak sakarapan yo bagus mugia rahayu sakum dumadi alhamdulillah. Dua anak neng rada ka tengah mamah sareng bapak terus rada ngangkat dirangkul dua anak gelis hatur nuhun abdi enjing pada rumah tangga berapa anak gelis keramian alhamdulillahirabbil alamin sekarang bager kapal dia cipu kapal alhamdulillah ngadeg heula ngadeg tah jeung dulur pokoknya hirup sing akur ulah pakiaki ulah pakira-kira bekal hirup di alam dunia hirup huripna urang eta ayatna pandoa hidung jeung bapak oge dosa kabeh Kak Salira akhir disok tepangan bager sok nyeuh di dalahunan abdi hapunten lahir batin doakeun abdi hapunten abdi sok kumawantu ka geus adi anu dibikanya dipikawas dipikas doa timpak ulah mau aku yuk bak gerah hirup mandiri laki rapi urang sini doakeun alhamdulillah sok bager dirangkul anak masya Allah ya bisa bisa disutarana kuat tingali itu karena ia raka Salira takdir ti Gusti maksud lain hidup ku ngantun lain hidup rek mahalangan atau lain hidup rek milik suma sok bager gerak kedalisan kanu jadi raka Teteh hapunten abdi dina dinten enjing abdi bade nikah mugia teteh gawidian ikhlas ridho doakeun abdi mugia rumah tangga abdi dilururan rahayu dinanjar kasalamatan sakali deui abdi hapunten lahir batin Tuhan abdi teteh kasih ridho pisan
Jung Gada nikah didoakan pisan teteh mugia salira aya dina kabojaan lahir batin. Alhamdulillah lepas batur ulah jadi panghalang hidup ejing nikah teh utamina ka jodoh teteh mugia sing lancar jaga bakal nuturkeun hidup sami rumah tangga sok sepeng panangan tetes nyuuh dina lakunana teteh abdi hapunten lahir batin sakali teteh sing pajah Yusua sing damang tiasa ningali abdi oge didoakeun ku abdi mugia teteh ulah jadi kehalangan ku abdi jaga bilih tes bade gaduh jodoh sekap baga dirangkul tetehna geulis adi teteh ulah yung ya cuhampura teteh bisi sok heureuy atawa napi sok ngageleunang hidup lain hewan lain sekap disutarna ku teteh subhanallah masya Allah sekap bager alhamdulillah apakah mak paling diheula mak abdi hapunten mak sing damang sing sehat doakeun abdi enjing bade rumah tangga alhamdulillah geulis didoakeun dirangkul mak cu masya Allah nya bisa bisa kan jadi incu karaos kusin kuring sapali deui sabelah deui bageun alhamdulillah jo nya cu rahayu baru wala geuti disutarna ku mak masya Allah lajeng kak mak ti kidul mak sami abdi hatur lahir batin masih damang sing sehat didoakeun geus yung nya cu geus mangsana hidup lahir abi urang geus didoakeun sing nanjung umurna nambah darajatna lebih balaina sapari dirangkulna neng alhamdulillah karaos geter narasa menjadi kolot kan jadi anak alhamdulillah subhanallah alhamdulillah sekar bager lungsur rasa kedapat bager kapal idinya sekar kama ngada teras lungsur karena jalan eta nu nganggo Yunus bismillahirrahmanirrahim apunten abdi doakeun abdi wasing damang sing sahat didoakeun pisan geus mugia kinuluran rahayu kinanjara kasalamatan sekar lajeng ka teteh bibinya bibi ini abdi doakeun bade rumah tangga didoakeun bisa dirangkul di dina cu masya Allah alhamdulillah lajeng ka Bapak Lia abdi hapunten mama doakeun abdi hapunten abdi tina sageureung kabupaten Kalpatan sekar dirangkul atau bapak nah mama alhamdulillah lajeng ka Wa Ujang, tanapi Pak Ujang, abdi doakeun enjing bade rumah tangga. Subhanallah abdi doakeun bagi ku kasepuhan sadayana. Berang tong salempang tong hariwan. Lajeng ka pangasa kasepuhan Pak Aib. Pasti Pak di dia ke terakhir. Pak di dia ya, di dia. Bade di dia mangga. Doakeun abdi kasepuhan, abdi tos ngaririweun ngarerepot ka salira kasepuhan mugia damang sapapaos doakeun pisan geulis alhamdulillah lajeng ka pasipa heula pasipa mohon ieu tohaga tanaga tohaga babantosna alhamdulillahirabbil alamin mugia dicatet ku Allah Subhanahu wa taala namun bukti kasayat pasipa hapunten lahir batin neng tanapi abdi cekap bager dua deui manawi kasepuhan ngarojong kana pamangsa dan salira Wa asep Pak Haji doakeun mudah-mudahan sapertos Pak Haji rumah tanggana nu geulis jembar sagarupina jembar ku panalar oge tina sugrining kamulyaan harta banda oge sami mudah-mudahan nu geulis sing panjang juduna gampil milih cucina cekap oge wa asep kasepuhan alhamdulillah Pak Asep mangga dikeun doa nu geulis kedalakeun pisan alhamdulillahirabbil alamin cekap bager as atau masukin atas karumasaan salib nek dikana tatak bapakeun sareng mamahkeun mamah sareng bapak ningali kasih neng ngarangkul tadi rangkul begitu sayang 1 2 3 neng senyum ke kamera di video foto
Mister Mediagraph senyum kebahagiaan 1 2 3. Sun Pak Sun. Set. Iya, disun Papa irahadi ngesun dina kursi pelaminan nulis semua kealaman dari kecuali ke si teteh pangdang alhamdulillah. Nah, mangga aya 2 tanah bisa beraha pose deui. Bapak cepat tak ya. Nah, nulis alhamdulillah sakali dipikanya dikawas dikasih ku mamaku bapak oge kadang wargina siapkan akeh kanggo ngiring ieu. Lajeng atos mangga ngaradeg sadayana Pak Ipa Pak ieu ngaradeg di panggung atanapi dina pelaminan mangga ngaredeg sadayana dipoto heula utamina kadang jembar di pangarsa dan wios eta mama bapak kadang wargi neni aki nama teh aya aki nama neni maya alhamdulillah mamang sadayana alhamdulillah hirobil alamin adung doa selebrasina nu gokil asina Selebrasi boleh, pas 3. kamu aturan wijeng suping sakadang Bebas ya, pas 3 bebas ya. iya heboh terus heboh paling ya presina alhamdulillah mah wae sok ais nama mama kapungkur sing abdi bade ngetes emut keneh ngais budak leutik kitu sok nengna di mana tadinya alhamdulillah sok padunya pung wae kan ieu lah ida eyong-eyong mah berat kapungkur di eyong-eyong malamun teu damang lamun teu anteng osoknya pandis ieu jalan pincakeun teh dina rumah tangga kacida tarahana lomba halangan haruman tapi insyaallah ku dicaangan ku kanyaah bapak siloka ramah ieu cahaya lilin pangintennya dicepeng ku pandis kudu itulah panginten tak kudu eta dicepeng nah si neng muntang ka bapak tanapi ku bapak bari dicepeng engke bapak tipayun berang siap kanggo ieu na moal ku ayun amping atanapi ku neneng-nengku malah sok nama ku sholawat Jibril mangga engke urang ngabujeng ka dieu ka tempat siraman. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap sanes nu eta tos. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngabujeng ka ditu ari ayun gelis ayun ambing ari ayun gelis ayun ambing di ayun ayun ku samping di ayun ku samping tak nyobiannya neng kapungkur mamuang emut di ayun-ayun ku mama dan nuju teu damang atanapi teu anteng sok ieu pisan sinjang nu jadi saksi ngayun-ngayun hidup nembe tiasa boboh deui tiasa istirahat deui ngan ieu sinjang nepi ka wanci ieu ku mama rek dipegatkeun rek dileupaskeun hartosna tanggung jawab nu jadi mama kasalira bakal digentos ku saroge hidup insyaallah jaga salira bakal hirup peregreg pageuh sareng saroge hidup cek Tata Tria Herdiana urang buka lalaunan ka Allah nu maha agung maha welas maha asih langgengkeun asih pun anak tebikeun tina cocobi tetepkeun iman Islam nak bagja hirup bari urip esok Aisyah ayeuna jadi eta cacaan bapak baheula basa si neng gubrak ke alam dunya ngabelak-belak nak sumangat bapak luar biasa masa Allah sapertos ngagburna ieu seuneu jadi cacaan jalan pincakeun ngan wates di meureunna dicaangan kudu jadi bapak insyaallah isukan mah bakal dicaangan ku sarogena neng Yuni Sri Wulan Febrianti ku cek Tata Tria Herdiana mugia ajina sing janten imam anu sae nyandak kasalmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ngahiji ngarangkap sing patri rangkap repok jodoh teguh iman tur sarolehat weket
teras komo isukan lamun sahiden saksi tos ngesahkeun insyaallah bakal pisah ti mamah jeung bapa sing jadi istri anu kurota ayun menyenangkan kanggo carogena atos Pak simpang lah da aya matos digentos tu ayat saang lilin di dieu neng hanya kae mang bapak jeung mama duka tahun sabar duka di mana mimiti patapungna eta marasiah keduanya Pak Dis pokona mah bertemu alhamdulillah ti kawit tatapan pertama dugi ka ayeuna salira tos gede tos sawaba dewasa regreg pageuh rumah tanggana salira ge dia sing awet jodohna urang kucurkeun kocorkeun tak ieu tangan neng dipayun kitu sok cepeng eta cangklekna Pak Dis kucurkeun kocorkeun sareng-sareng mamah bismillahirrahmanirrahim sanes kana tangan kana sirahna karada ngucur karada luhur abe katingali ngucurna cai bismillahirrahmanirrahim sok diiringku eta sallallahu alaihi Muhammad sok cur Bapak Dis saekeun cur bersin kuring teh sampai teh sok dibantosan ku alhamdulillah atas mamah simpang eta sok masing-masing lajen mamah nyadak cai apa gitu moal seueur-seueur ngucurkeun ngocolkeun agenya sok bismillahirrahmanirrahim cara kucurkeun ku mamah sakali karada luhur sok cur bismillahirrahmanirrahim kucurkeun mah cur alhamdulillah rada diusapan sakali deui mah keur nyerep nyecek kana salira cur mancur cai kahirupan kahuripan cai suci panglokat raga jeung sukma alhamdulillah mamah nyanak sakali kana tangan mamah kanu katuhuna dikitukeun sakudak sakali ka tangan ditamaskeun ulah diserepetkeun kitunya tah kitu keneh tah kitu kamari tadi kajantenan dirawat diserepetkeun halis anu 2,5 juta na murah sanes halis mah belum panon nu 3,5 juta di ditu mah murah ieu mah moal wadah ngali kana kamera so ieu nama si rada pada bisa anak Pak tangan ulah ngadangan kitu abi mah nyota sok isun kitu bari ningali mamahna ka ditu kamera nah kitu alhamdulillah Bapak alih kapali ditu wios aya 2 make di sini saya boleh masuk yang salira mudah-mudahan pincakna lengkahna nu geulis sing dipincakeun dilengkahkeun kana jalan anu lempeng sok terus kaluhur tadi usapan kitu bageur jeung gerak panjang ngalalakon dina rumah tangga hampura Bapak bisi nyarekan sok pras kaluhur nyadak deui keun wae ayeuna mah tiis da isukan mah moal aya aa tata ayeuna mah wayahna tiris sakedeun isukan mah bakal aya alhamdulillah Bapak bade namasan upami teu namasan da pasikeun we cai karna ditanya dina dieu tah sok kuneng rada diikeun lalauna neng eta bulu panon ieu mah 4 juta jika teh alus pisan beli murah alhamdulillah cekap manawi cicing geus eta ulah ka mana-mana 2-3 ningali kana kamera terus dibakar kurang dongkok cenahnya kurang dongkok Bapak sok tarada tempelkeun kana ieu gitu siap tinggali kana kamera mah hiji 200 alhamdulillah duaan ambeh tereh aya can sarepetkeun wae ditandean neng geus tayun ke disewa mohon ke saurang ulah aku dibarengkeun seuk da aya tos rumah tangga mah kudu bareng sagarupa ge lamun teu bareng ke aya nu kuciwa sok hiji 2 rada luhurkeun ngacurkeun ngucurkeun mata gitu mamah rada luhur tak ada tapi nari ngucurna alhamdulillah keun we basa saeutik nya eta deklit eta sanes deklit terus disun kuduaan atanapi di itulah di degetan tah kitu maka hiji 2 3 maka ulah kahalangan eta raraina subhanallah alhamdulillah dua siap mohon kayak disangkeun bade Bapak lihat dalam hiji 2 3 pola Bapak lihat beli seueur-seueur mangkinuh pisah alhamdulillah eta bager lajen mangga di ieu kuduaan sapertos tadi moal lami nyiraman mah nu lami mah tadi sungkeman masyaallah alhamdulillah awakilan alhamdulillah hirobbil alamin sok dibanjur bibi nyacu
hiji dua lurada luhur apa katingali cai ngucur ngocorna royal ieu mah ada aya dua cenah sekaligus alhamdulillah lajeng dirangkul sapertos tadi tingali ka ayun alhamdulillah cekap kasepuhan laena nah dipandirikeun kapan kitu ai sepuh malah ngarojong doa mangga cur mohon cur mancur mugia ngabasian maka katingali mama eta mama kawali nyadak deui caina mah kawali teu katingali eta ngucurna sok masa kali deui ka dinting basi oge karena jangkung tah kitu jeung bager incukannya kadeudeung mugia nanjung umurna nambah darajatna lajeng mangga dirangkul ku mah alhamdulillah doa di mak bagir subhanallah alhamdulillah lajeng dirangkul tingali kana kamera kuduaan alhamdulillah alhamdulillah mangga kuduaan hiji dua tilu ningali laras gitu kana kamera masya Allah alhamdulillah mohon hadis silahap sopeh sareng motivasi kana gelis sareng hiji dua ulah halangan syukur kaluhur waekeun bae tah ngucurna bari ningali kana kamera masyaallah alhamdulillah mak kapangker mak walah bari diseueuran mangga teh dibade mangga disun kuduaan tingali kana kamera di Mister Mediada pada tim dia tim itu mangga alhamdulillah dipanggil di tadi mohon ke di nama kuduaan bagir alhamdulillah sok rek kumaha dirangkulna neng rakana ieu kasirai kayak teh lia sareng saha tapi badannya diramangan sok tanganna dikalpayunkeun gitu gentah panas berita gitu nujanten rakanya dede pisan kana jantan rai atas maka teteh Iva kata napi mohon ada putra nama mama so bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sok seunah bade di kumaha eta teteh teh mau dikieu masyaallah ya rabbi alhamdulillah atas aya keneh mangga pilih aya nu teu acan sadayana atos niatan rumah tangga ngalangkungan abdas di mandang harta banda pangkat kekayaan tapi mandangna ridho ti Allah Subhanahu wa taala sok pancelengkeun emutan isukan rumah tangga sing aya dina ridho ti Allah Subhanahu wa taala nek abdas dina wudu sakumaha biasa sok ngalaksanakeun salat bismillahirrahmanirrahim sok kocorkeun moal baseuh tadi nabi akan sekedar menawi mungkas di acara tu doa kan sekedar alhamdulillah sekarang simpen deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa rabbina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan ya Allah Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai aidan bi awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa anta khairur raziqin warhamna kama rabbayana saghira Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun rabbana waj'alna Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Al-Fatihah. Urkeun heula kaluhurna hiji, dua, paling ada, iya, 3 mur. Alhamdulillah kasalira kene. Terakhir Pak Lia, Bapak Sipa hadir. Aya arah. Aman gitu. Abi mah kebiasaan mau bisa ngawurkeun ieu kebiasaan. Mapan dua anak tangan gerak. Si Neng pakai ngawurkeun kembang. Ngawurkeun artos. Kudu nama bebecaan teh tadi kitu teh tangan. Oh, kabak kaduga siap atuh. Siap. 1 2 3 mur awur sawerana di awur. Anjing langsung ageunnya. Jeung tuh mulu kita bagian hiji acan alhamdulillah. Kata sini taduru aduh gawat teh teteh. Alhamdulillah. Mau apa dibicarakan kaditu Pak Sipa kabumi tabari dipoto deui mangga pilih bade foto-foto saat itu manawi pilih bade dicadak di pangku. Sadayana subhanallah alhamdulillah saat itu manawi jisim teuing madu acara adat ngaras siraman Neng Sri Wulan Febrianti Aminten enjing mantena bade nikah kacet Tata Tria Herdian. Hapunten anu kasuhun disebutkan asmana ti Sangga Rias anu dina dinten ieu dipercantennya eta ti Purnama Dewi Rias Make Up Wedding Rias Make Up artis profesional didedel ku para vendor ti utamina vendor foto video ti Mister Media Gap. Hapunten anu kasuhun tina samudaya Kabupaten Kabatan kalian hayu acara urang tutup kumaos hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum wa lahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilanjutkan dulu pada instrumen nusantara.